Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ikna bari ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Ar-Rahmani anu maparina nikmat ageng ieu Allah di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahimi anu maparina nikmat alit ieu Allah di akhirat tungkul. Alhamdulillah ari sadayana jenis puji anu opat eta lillahi hak tangtu milik Gusti Allah alladzi dat nasaro nyebarkeun itu ladi lil ulama ika pirang-pirang ulama a'laman kana pirang-pirang ilmu anu sapertikeun bendera wasabata sareng ngukuhkeun netepkeun itu ladi lahum pikeun itu ulama ala siratin kana jalan al mustaqimi anu lempeng itu sirat akadaman kana pirang-pirang tingkah anu sapertikeun dampal suku dina pada jadi salametna wa ja'ala sareng ngaluhurkeun itulah di maqamal ilmi kana martabatna ilmu a'la maqamin kana pangluhur-luhurna martabat wa fadhala sareng ngunggulkeun itulah di al ulama ka pirang-pirang ulama bi iqamatil hujaji sabab ngadegkeun dalil ad-diniyati anu bangsa agama itu hujaj wa ma'rifatil ahkami sareng hujalan nganyahokeun pirang-pirang hukum wa awda'a sareng nitipkeun itulah di al-arifina ka jalma anu ahli ma'rifat kabeh lato ipasirrihi kana rahasia anu lalembutna itulah di wahum mangka ari itu arifin eta ahlul muhadarati eta ahlul muhadarati ahli ngajar wal ilhami sareng ahli dipaparin ilham wa wafaqa sareng maparin taufik itulah di al amilina ka jalma anu amal kabeh li khidmatihi pikeun ibadah ka itulah di anu disarupakeun dina anu disarupakeun kana ngaladen dina pada ngarendahkeun diri fahajaru tuluy ngajauhan itu amilin ladidal manami kana sarengeunah wa adzaqa sareng mere rasa itulah di al muhibbina ka jalma anu mika cinta ka Gusti Allah ladata qurbihi kana ngeunahna deukeut ka itulah di wa unsihi sareng ngeunahna betah sarta itulah di fasagola tuluy nungkulkeun itulah di hum ka itu amilin an jami'il anami jauh ti sakabeh pirang-pirang makhluk ahmadu muji kami hu ka itulah di subhanahu wa ta'ala ala zazilil inami karena pirang-pirang nikmat anu gede wa ashadu sareng nekadkeun abdi an kana sanyana kalakuan sareng tingkah eta la ilaha teu aya pangeran eta maujud illallahu angin tegesna Gusti Allah wahdahu halna sahiji Allah la syarikah teu aya anu ngareujeungan eta maujud lahu ka Gusti Allah al maliku ari Allah eta anu ngarajaan al allamu tur anu banget uninga wa ashadu sareng nekadkeun abdi anna sayyidana kana sanyana pingpinan urang sadayana wa nabiyana sareng nabi urang sadayana Muhammadan tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta abduhu anu jadi abdi na Gusti Allah wa rasuluhu sareng anu jadi utusanana Gusti Allah wa sopiyuhu sareng jadi seliranana itu Allah wa khaliluhu sareng jadi kakasihna itu Allah imamu kulli imamin ari Kangjeng Nabi eta jadi imamna saban-saban imam wa ala alihi sareng kakulawargina Kangjeng wa ala alihi sareng kakulawargina Kangjeng Nabi wa ashabihi sareng kapirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi wa azwajihi sareng kapirang-pirang bojona Kangjeng Nabi wa dzurriyyatihi sareng kapirang-pirang turunanana Kangjeng Nabi at-thayyibina anu aralus kabeh at-thahirina tur anu suci kabeh sholatan kalawan rahmat wa salaman sareng kalawan kasalamatan daimaini anu langgeng duanana mutalazimaini tur anu tetep duanana ila yaumiddin nepi ka poe kiamat wa ba'du sareng dina sabadana maca bismillah alhamdulillah sholawat sareng salam ka Kangjeng Nabi fayaqulu mangka ngadawuh saha al faqiru jalma anu banget butuh ila rahmati rabbih kana rahmat pangeranana itu fakir
al qaribi anu deket itu Robi al mujibi tur anu ngaijabah itu Robi Muhammadun as-Sarbani al khatibu tegasna Syekh Muhammad as-Sarbani al khatibu inna muhtasarul imami sanyana kitab muhtasar milikna Imam al-alimi anu alim itu Imam al-alamati anu tur anu banget berilmu itu Imam al-habiri anu sapertikeun mangsi dina pada mangpaatna al-bahri anu sapertikeun lautan dina pada tabahurna al-fahamati tur anu loba mahamna sihabid dunya tegesna anu jadi bentengna dunia wadini sareng agama Ahmad bani Husain bin Ahmad al-Asfahani tegesna Ahmad bin Husain bin Ahmad anu bangsa kampung Aspahan as-Sahiri anu masyhur itu Ahmad bi Abi Sujai ku ngaran Abi Suja al-Musamma anu dingaranan itu Mukhtasar bi Ghayatil Ikhtisar ku ngaran kitab Ghayatil Ikhtisar eta lama kana dina samangsa-mangsa kabuktosan itu Mukhtasar eta min abdail mukhtasari tina pang model-modelna anu ringkas fil fikhi dina mertelakeun ilmu fikih sunipa anu dikarang itu Mukhtasar wa ajma'i maudhi'in sareng pangumpulna anu dipernahkeun lahu pikeun itu tasnif fihi dina itu fikih ala miqdari hajmihi bari netepan ukuran jirimna itu Mukhtasar ulipa anu dikarang itu Mukhtasar il tamasa mangka nyuprih miniti kami saha ba'dul aizzati sapalihna pirang-pirang anu mulia alayya mungguh kami al mutaraddidina ilayya wallahu a'lam bissawab.